Para mitra mangga dongeng urang teraskeun deui kasarung kasayang maung. Teu karaosnya para mitra bagian ka-35 ye. Sabada mangja namatkeun bagian ka-34, ayeuna mangja ngahanca bagian ka-35. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti mangja ofisial tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Atuh para mitra sadaya dina basa Sunda aya kecap-kecap sapertos upami para mitra celak naik sareng kalacak naik benten ya para mitra ngalarapkeunana benten ari celak ye para mitra ye naik mah biasana naik kendaraan gitu tapi kalacak naik biasana mah cenah para mitra kana tangga tapi kana tangkal kana kalacak naik tapi kabungkur mah upami ka bumi teh naik kana golodong kalacak naik kitu para mitra kitu nya aya tarajean tapi kaparan kana taraje kalacak naik kitu nya basa Sundanya yaitu para wargi sadaya kecapna atuh nujuna mah hampir sami tapi ngalarapkeun tapi kecapna benten nujuna ge janten pihartoseunana benten kitunya para wargi mangga kasarung kasayang maung karangan Kileksa dina bagian ka-35 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui hanca anu katunak carios nyambung judulna kasarung kasayang maung. Dongeng enteng karya Kileksa mangrupi ciptaan hungkul prawargi karangan khusus ieu mah. Janten fantasi atanepi bobohongan lah kitu. Mangga urang teraskeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Bang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Mangga urang teraskeun. Mang Daryo nyarita harita teh ka Bah Onok neuteub seukeut sarta narik napas panjang. Bah Onok ditanya kitu teh ngarenyag. Pokna jawab rada ngeleper. Oh, numawi tutur rangkulan. Jelaran si Simabdi. Teu kiat kutundu numawi ti sonten keneh perantos mondok di Simabdi mah. Dupi selajengna badhe aya pikerseueun naon ye Mang Daryo kali prasaderek sedaya. Asar reuwas puguh si Simabdi teh. Upami katatamuan semodel kieu. Jawab Bah Onok bari terus malik nanya ka Mang Daryo. Ari salajengna mah kieu Bah Onok. Kumargi Bah Onok tadi wengi teu nyaksian kana kajadian nu tumi bakal mur urang. Sim kuring bade langsung kana persoalan pokok. Mangga waler deui patarosan sim kuring. Rupi ieu nu ngajepat bari dirurub ku samping kebat naha mayit atanepi naon bah? Upami mayit saha? Upami sanes mayit naon atuh ieu teh? Cobi waler kalayan anu sajujur-jujurna. Cek Mang Daryo nyaritana ayeuna mah. Bet beuki rada kasar jiga nu nganungga keukeul. Bah Onok ditanya kitu hatena beuki tagiwur. Teu puguh jajantung neratug tutunggulan siga nu manggih kareuwas anu taya papadana. Beungeut kacirina pias jiga taya getihan. Tapi sanajan kitu ge ari ngajawab mah teu burung bisa ngan kaciri jiga nu gugup. Oh, leres kulan. Ieu teh mayit kulan. Nyata mayitna pun Subali bujang ci Simabdi. Kitu Mang Daryo anu saleres-leres nama. Janten ieu teh mayit nu saleres nama. Janten rupina wae bujang abdi prantos muli ka jati mulang ka asal kitu tah. Jawab Bah Onok bari luk tungkul jiga nu era. Dina hatena timbul rupa-rupa pertanyaan anu hese pijawabeunana. Sedang hari teu pamajikan Bah Onok harita teh. Ngan bati colohok we teu bisa nyarita. Peryogi kauninga para mitra. Bah Onok teh memang urang tataroetan boga pamajikan ka urang Cikarancang gitu. Punten Cicapar ka urang Cicapar. Ari Pak RT jeung Mang Daryo silih reret jiga nu bingung pikecapeun.
Terila pok Mang Daryo nyarita. Nyahatur nuhun atuh Bahonok. Upami kitu kaayaan mah saupami ieu mayit teh leres mayitna Jang Subari, simkuring boh atas nami pribadi, boh atas nami sadaya anu sami hadir. Ngahaturkeun rasa kamanusaan. Ngiring bela sungkawa ka Bahonok sakulawargi. Nanging ieu pasualan peryogi ditingali heula ku simkuring sapara kanca kanggo ngayakinkeun leres henteuna. Margi terus terang bae simkuring teh ngaraos cangcaya kana ieu pasualan. Tak kanggo satresna mamang nyangakeun ka Mang Itok, ceuk Mang Daryo bari ngareret ka Mang Itok anu harita keur ngeluk tungkul. Bari ngabandungan Mang Daryo anu keur ngobrol jeung Bahonok. Bareng ngadenge Mang Daryo masrahkeun perkara ka Mang Itok. Gancang Mang Itok cengkat terus ngajawab. Mang Daryo. Oge Pak RT sareng kasadayana bae nya. Kumargi simkuring mah masih kana seueur persoalan anu peryogi enga-enga direngsekeun. Ieu persoalan urang langsung bae kana pokok supados terberes. Tah kumargi kitu, mangga geura saraksian ku sadayana. Ieu layon anu ju ngajepat ku simkuring bakal dibuka. Cek Mang Itok bari jung nangtung lalaunan terus ngadeukeutan ka mayit anu ngajepat. Yang nyirah ngaler. Sanggeus tepi kalayan ti loba carita bray turub mayit teh dibuka. Perang bray breh katempo jelas pisan ku sararea. Anu ngajepat nya ngirah ngaler ngan saukur lisung butut. Atuh sakur nu aya di imah Bahonok menih tinggurubug bakat kureuwas. Malah Mang Itok jeung Mang Daryo oge geus nyaho mimitina. Sarua colohok bengong. Sanggeus sidik yen nu ngajepat lisung butut sararea ampir bareng sungut namolongo nyebut. Oh loh. Ngan sakitu anu kadenge lantaran satuluy nama sararea geuting harulang. Ting naon nu dipikiran ku sewang-sewang manusia harita anu pada hadir di eta patempatan sadayana oge teu tiasa kakobet. Malah Bahonok menireup-keun rai pias nyaksian kajadian kitu. Bahonok kacida ngarasa wirang. Wiwirang di kolong catang ceuk paripaosna lantaran sagala rupa kalakuan geus katohian ku balarea. Dina kaayaan nu sarupa kitu pok Mang Itok nyarita. Mang Daryo, ulah micin waktu teu puguh Mang. Sok caritakeun pangalaman urang tadi peuting. Sabab lamun teu diterangkeun ka Bahonok wisi salah di urang kena deui, ceuk Mang Itok. Bari noel kana pingping Mang Daryo anu keur ngahuleng. Mang Daryo menirad ngagurubug bakat kureuwas. Gancang Mang Daryo ngajawab, leres nya Mang Itok. Mangga atuh kumang bade diterangkeun deui. Bahonok, supados Abah ulah ngahuleng gitu, mangga geura dangukeun dongeng pangalaman kuring tadi peuting. Cek Mang Daryo bari derak-derak Mang Daryo nyaritakeun pangalamanana. Nyaritana dicokotan nu parentingna bae nu sakira kaharti ku Bahonok. Ari perkara Adnan ngalarambutan mah teu diterangkeun lantaran bisi goreng balukarna pikeun si Adnan. Sanggeus rengse nyaritakeun kajadian anu peuting. Terus ditungtungan ku nyarita kieu. Tah sakitu bah lalakonna teh. Malahnya ku hal ieu pisan nu ngalantarankeun simkuring sapara kanca datang ka dieu. Mudah-mudahan we saupami Abah parantos terang sababna mah moal seueur teuing tumaros. Margi sagarupi parantos jelas. Taina sumangga nyangakeun ka Pak RT kanggo acara salajengna. Cek Mang Daryo bari ngareret ka Pak RT nu ditatadican ka bagian nyarita. Pok Pak RT nyambung caritaan Mang Daryo minangka acara pamungkas. Nyai kuring mada moal panjang cumarita nu lain-lain lantaran nu jadi pokok pasualan geus jelas. Ayeuna simkuring rek langsung tumanya ka Bahonok. Ari Jang Subali tadi kamanakeun sabenerna bah? Sika tu kuring bere nyaho. Lantaran supaya puguh keur catatan caca jiwa. Ceuk Pak RT bari melong ka Bahonok nu keur ngeluk tungkul. Jiga nu kacida bingungna. Sanggeus ngahuleng sakedeung jiga nu mikir kakara Bahonok cengkat lalaunan terus ngajawab semuha heho jiga nu capek.
Oh, Bapak RT, duka ka mana pun Subali margi abi oge teu terang. Eta mangga nyangakeun ka Bapak RT kumaha saena we atuh kanggo simkuring mah. Cek Bah Onok ngabohong. Lantaran manehana teu berat nyaritakeun kaayaan nu sabenerna. Kabalarea nu aya di dinya. Atuh sakur nu hadir ngan saukur silih rere. Lantaran geus ngarti yen Bah Onok teh teu wani terang-terangan teu lila pok Pak RT nyarita deui samemehna ngadehem. Bah Onok nya teu naon ari kitu carana mah. Kuring moal maksa nanya nepi ka jerona lantaran sagala rupa geus yakin. Ayeuna kuring rek mere nyaho ka Bah Onok, ta ieu teh Subali bujang Bah Onok nu rek diparabkeun ka siluman teh. Cek Pak RT bari nunjuk ka Subali. Nu harita di kacamata hideung bari diuk nyarane kana bili. Barang Pak RT nunjuk ka manehna Subali hideung ngalaan kaca panon hideung. Breh katempo jelas naker ku Bah Onok jeung pamajikanana. Bah Onok teu bisa nyarita nempok kajadian kitu ngan seukur bisa molotot kawas mata lonhok. Sungut molongo tapi teu aya soraan. Molongpong jiga liang lodong kosong. Subali nempo Bah Onok colohok bengong teh. Jiga nu bungah pisan nyeh ngajak seuri ka Bah Onok nu keur molohok. Tapi Bah Onok teu daekeun seuri kalahluk tungkul jiga nu era. Sanggeus lila pok Pak RT nyarita deui. Bah Onok, sanajan ku Bah Onok teu diterangkeun ge, perkara ieu teh geus jelas. Ayeuna kuring rek nanya ka Subali supaya kasaksian ku sarerea. Jang Subali teh rek digawe deui di Bah Onok atawa nepi moal? Cik jawab ayeuna mah ngarah kasaksian ku sarerea. Cek Pak RT bari neuteup ka Subali atuh pok Subali ngajawab. Mangga ku abdi diwaler. Tingawitan ayeuna mah abdi teh moal digawe di Bah Onok, Bapak RT. Alah boro-boro digawe nincak ge moal ti ayeuna mah kahareup mah. Ngan moal ari nyebutkeun sadu mah pamali, tah kitu Pak RT, ceuk Subali. Ngajawabna tegas pisan malah ngahaja. Nyarita tarik ngarah kadenge ku Bah Onok. Sakur nu hadir arunggeuk-unggekan tanana ngarti yen ngilunyaksian kana caritaan Subali. Geus kitu mah pok Pak RT teh nyarita deui. Mang Daryo oge Mang Itok, Bah Onok sareng kasadayana nu hadir. Kumargi tarucing parantos ka Teguh. Perkara nu ngabingungkeun ka urang parantos kaguar. Janten padamelan urang teh parantos rengse tur kasaksian ku sadayana. Tah kumargi kitu ieu acara urang tutup bae. Kalayan urang permios we ka Bah Onok, ceuk Pak RT bari jung nangtung. Terus pamitan ka pribumi geus kitu mah sarerea ge bubar pada naringalkeun imah Bah Onok. Bari laleumpang ampir-ampir sarerea di sarada. Bun nyaritakeun nu bieu kajadian. Nyarita maksudna mah. Sora meniwang weng-wong patarik-tarik bakat ku hayang puas. Da eta we ceuk paribasana lir jog-jog modok teh lain bobodohan. Ari Mang Itok sanggeusna meunang sambutan jeung jamuan ti Pak RT. Sapara kanca. Malah make jeung menang penghargaan segala rupa terus Mang Itok pamitan rek neruskeun lalampahanana balik ka lemurna ka Cihanjuang. Lamun baheula jelema kungsi ngadenge ngaran Mang Itok, ayeuna mah kungsi papanggih. Lamun baheula kungsi ngadenge kumaha kadigjayaanna Mang Itok, ayeuna mah kungsi kasaksian. Nya tiwangkid harita Mang Itok bener-bener dianggap pahlawan ku urang Cicapar teh. Kabeh jelema pada nyaho kumaha dina tanginasna Mang Itok. Kumaha sepak terjangna Mang Itok dina ngalawan siluman buta hejo. Nyaeta terutama ngalawan Bah Onok. Jeung ngalawan Aki Giri, Katut, ngalawan Bah Suri, sapara kancana minangka ulon-ulona atanapi usung esangna siluman buta hejo. Para mitra sadaya, Mang Itok pikeun jalma-jalma urang Cicapar. Narupikeun hiji jalma nu kacida terhormatna. Para mitra kaum dangu. Urang tuna heula perlampahan Mang Itok nu aya di setengahing perjalanan. Ayeuna urang malikan deui carita nu geus lila katunda nyaeta di lemur Cikarancang.
tempat Basuri. Sanggeus aya kajadian nu aheng di imah Basuri. Isukna kaayaan di lembur Cikarancang jadi guyur salah lembur eara saja jagat. Di dieu loba nu ngarariung nyaritakeun anu tadi peuting kajadian. Malah hampir sarerea sapeuting jeput mah teu sarare lantaran terus-terusan kaganggu. Kurupa-rupa pikasieun katambah-tambah harita hujan turun kacida gedena. Gelap dordar paselang jeung ting burinya kilat. Anu meulah alam poekna peuting kaayaan poek peuting dibelah ku gelap anu dordar teh. Ya eta ting barasat katingalina lir susukan mun katingali ti awang-awang. Kulantaran peutingna hujan anu kacida gedena isuk-isuk jadi katambah kupiguyureun teh para mitra sadaya sabab loba balong nu caina limpas laukna budal kabawa cai leuncang nu nguyumbang ka unggal buruan imah mangkaning balong nu basuri kacida lobana tur laukna meni uyak teu mata kaget lamun jalma-jalma ribut ngarala lauk bari rame ngobrolkeun ririwa pamajikan basuri. Malah harita si Sarim keur ngarobrol jeung si Otong bari narewakan lauk nuting soloyong dina Cileuncang. Tong, uing mah euy inget kana ceritaan Aki baheula euy. Waktu Aki uing jumeneng kene, goreng aya bener nanya euy nya. Ceuk si Sarim mimiti kadenge nyarita. Bari reungeun ngaragamang rek newak lauk mas segede tampah. Si Otong pok ngajawab bari sakalian nanya ka si Sarim. Nah, kumaha kitu Rim? Dengar ti dewek mah euy. Lantaran dina kaayaan kieu si laing bet inget kana karuhun segala rupa euy. Da dewek mah lah. Inget ka karuhun teh aya kasusah we euy. Make sok disamat nepi kabuyut segala rupa kitu. Cek si Otong bari manehna mudag-mudag lauk nilem bibit. Anu gede naker lumpat ka hanapeun si Sarim para mitra sadaya anu keur ngajegang. Kaduk sirahna dengar bujur si Sarim. Mangkaning si Sarim keur ngintip lauk mas harita teh. Atuh lapur teu beunang da kasuntrungkeun, pok si Sarim nyarita bari rada nyorongot. Mane mah kumaha tong? Nanya-nanya nu bener sia ulah bari jeung ngagaruwahkeun udagan uing sia. Pan lumpat deui tu lauk uing sia mangkaning lauk mas gede pisan euy. Cek si Sarim bari kodomang ngintip deui. Lauk udaganana ari si Otong pok ngomong deui. Ya heueuh nyampur we atuh da udagan dewek ge sarua kabur. Sok atuh ngalalaukna bari jawab pertanyaan dewek. Sababongan dimimitian ku maneh Rim. Cek si Otong bari jung nangtung terus luah kieu. Neangan lauk nilem udaganana lantaran tadi teu kaburu katewak da kagebah ku suku si Sarim nu ngalengkah. Ari si Sarim pok nyarita deui. Heug atulah. Kieu caritan uing da jenatna teh, nya Aki uing jenatna kitu baheula. Lamun urang keur lintar ngalalauk ti peuting, heug papanggih jeung kunti atawa jurig, atawa diriwa, atawa naon wae sabangsaning para lalembut. Cenah lintar teh bakal untung euy hartina mah meunang lauk nu kacida lobana. Tari uing mah euy tadi peuting teh tahlilan papanggih jeung diriwa pamajikan Basuri euy. Ari ayeuna teh karasa buktina nyata. Lantaran urang sarerea geus dikirim lauk nu sakilobana. Jadi tetela bener euy jenatna Aki teh. Nya Aki uing jenatna caritana teh teu nyalahan geuning euy. Nya anjetu tah mah euy. Lain korojong klek deui ieu mah teu kudu teu artinya mah teu kudu dipecahkeun deui ieu mah euy. Cek si Sarim bari kajeleng ngarontok lauk emas nu keur diintipna. Kabeneran harita teh beunang lauk teh. Atuh puguh si Sarim meni ajerag-ajeragan bakat ku bunga. Lantaran lauk kacida gedena sedang batu rumah nu mareunang teh laleuti. Nempok si Sarim meunang lauk gede pok si Otong nyarita. Wah, nya euy alus milik maneh mah euy Rim. Ah, teu rugi euy maneh mah percaya kana caritaan Aki maneh teh Rim. Lantaran ayeuna pisan dibuktikeun. Ka maneh yen caritaan kolot teh bener euy. Heuh tinggal dewek lah. Sebab sarua dewek percaya kana caritaan kolot dewek euy. Cek si Otong bari terus cudag cideg. Jika bango ngintip lauk, tilila kaciri ku si Otong aya nu kucibekan dina cai deukeut sukuna atuh ku si Otong meni deg-degan hatena. Bakat ku bunga ceuk pikirna tang tu eta lauk emas nu gede.
kawas nu beunang ku si Sarim sanggeus diintip sakedeung gajeleng ku si Otong dirontok sarta dicekel. Pageuh pisan terus diacungkeun bari ngagero. Hore! Meunang dewek Jirim. Tempok ilaing euy. Cek si Otong bari ajarag-ajaragan nurutan si Sarim. Tapi ari nu dicekel nama teu ditempo kalah diacung-acung. Atuh puguh si Sarim meni ngarenjag ngadengi si Otong surak teh. Barang direret para mitra sadaya. Ku si Sarim katempo cakakak manehna seuri meni ngabarakatak bakat ku bunga. Otong. Aduh. Ari mana euy? Alus milik ka Itong euy. Eta meni rangwas kitu lauk maneh dong. Aduh, lain lauk emas deui itu euy. Leuwih ti emas sigana euy. Cek si Sarim bari nyeklan beuteung. Lantaran karasana peureuh sebakat ku seserian. Si Otong ngarenyag. Barang ngadenge si Sarim nyebut rangwas teh atuh gancang lauk diilikan anak gero. Si Otong ngagorowo. Cada sia. Suike geuning. Cek si Otong bari balawar bangkong hejo. Nu sagede witis dibalangkeun ka hareupeun si Sarim. Gajeleng si Sarim luncat sieun katingang bangkong hejo. Tapi barang lep bangkong hejo teuleum, cakakak si Otong seuri meni ngabarakatak nurutan si Sarim tadi. Rim sing eling euy. Piraku si laing rek nurutan dewek. Rim, cek si Otong bari nunjuk ka si Sarim. Nu gagak seuri bangun anu kacida bungahna. Si Sarim ngilu seuri mimiti nama tapi barang red kana lauk emas. Nu keur dicekelna gero si Sarim ngoceak. Yuri. Cek si Sarim bari belewar eta bangkong di alungkeun di kacai koleang kecebur lep. Bangkong teuleum teu geus timbul deui terus asoy-asoyan ngojay. Bari disada ting borogodod kang kengkong gak gok pramitra. Bari soloyong ngojay ngajauhan si Sarim jeung si Otong. Duanana geus teu waranieun seuri malah jadi sabalikna jamendud bae. Bari nareuteup ka sakadang bangkong nu keur ngojay. Ari nu sejen barang ngadenge si Sarim jeung si Otong raribut deui meniting rarenyag. Malah teu lila torojol aya Mang Haris nyampeurkeun kaduaan barang datang pok nanya. Baroga naon jang didenge-denge teh bangun kacida bungahna. Tapi na make ngaharuleng kitu mareunang lauk henteu jang. Cek Mang Haris bari kecebuk leumpang dina cileungcang. Nu can keneh orot lantaran hujan hacida gedena katurug-turug got kacocokan kuruntah cigana. Ari si Sarim jeung si Otong can wakana remalan kalah silih reret ciga nu nganung Rusia. Sanggeus rada lila pok si Sarim ngajawab. Oh, menang bangkong hejo mang lah. Gede teh. Pikulantaran gede teuing kapaksa we dipiceun. Korea mari kudu ngadar bangkong jurig mang. Kateu ari teuing kajenting meuli we lauk asin lah. Ya kudu ngadaharan nu kieu patut makuring teh. Cek si Sarim bari ngabiri jidig, Mang Haris meuni kaget pok nanya. Kumaha jang? Bangkong sok teu pararugo wae nyarita teh piraku ujug-ujug bangkong jurig we. Bangkong jurig naon ari ujang nyarita teh? Cik Mang bejaan atuh ti mimitina me nyaho. Tu puguh ieu mah jujuri ko nya aya bangkong ajung jurigan. Cik Mang Haris sebari rutret ka si Sarim jeung ka si Otong anu keur ngaharuleng jiga nu bingung. Pok si Sarim nyarita ka si Otong. Bejakeun kumaneh tong sieun uing mah. Cek si Sarim bari ngareret ka si Otong. Si Otong nulah-lahan. Tadi nama embung ngabejakeun eta pasualan antuk nama nyarita. Oh kieu mimitina mamang ye kuring teh meunang lauk emas kira-kira segede bitis. Tapi sabuat diacungkeun bat jadi bangkong hejo nu kacida gedena. Malah lauk anu geus dicecekel ku si Sarim ge ngadadak di jadi bangkong deui. Mangkana gede pisan lauk si Sarim mah. Atuh geus jadi bangkong teh manis gede pisan mang. Jadi kapaksa ku kuring duaan teh disebut bangkong jurig. Tah kitu mitina mamang. Cek si Otong. Bari nunjuk kana bangkong nu harita kabeneran. Kaciri keneh keur sosoloyongan ngojay.
Ari Mang Haris ngadenge keterangan ti si Otong teh sajongjongan mangga hulang bae. Bari panonetep kana bangkong nu ditunjuk ku si Otong. Sanggeus bangkong tu katempo deui Mang Haris ngilu nyarita. Beuh, cila katukayan lemur urang jadi kiruh lirik kiruhna cai leuncang yeuh. Gara-gara kelakuan kokolot begog. Nu kaku ngaran Suri lemur urang jadi sangar. Loba kejadian aneh nu hese dikahontalna ku akal urang manusia yeuh. Tapi ayeuna mah kieu we jang ya. Aya urang babarengan jeung Mang pikeun nalungtik nu sejena. Lantaran tangtu sakabeh lauk anu keur diaralaku batur urang ge lauk siluman. Ayo jang urang ngadinit. Mangga Mang. Ieu tah urang ngilu jeung Mang Haris yuk. Ceuk si Sarim bari ngareret ka si Otong. Hayu lah. Dewek ge da penasaran we heung nyaho nu sejena yeuh. Mangkaning budak dewek ngilu ngala jeung ninina tadi teh. Oh, syukur atuh. Yuk urang ayeuna we yuk. Cik Mang Haris bari leos indit ti heula. Terus ku si Otong jeung ku si Sarim ditaluturkeun paneuri. Kecebuk ti luanna laleumpang dina cai. Lantaran palabah dinya caina loba. Ari nu sejen harita teh beuki rame ngarala laukna. Malah nu sarakah make makoka sirib sagala rupa. Atuh puguh beunanganna panglaobana. Lauk rupa-rupa sagala aya. Malah mapramitra sadaya. Kini-kini ge kumplit. Kuang-kuang nya kitu keneh, aya paripaos kini-kini kuang-kuang. Manuk betok jeung pepeundeuyan. Sanggeus Mang Haris jeung si Sarim kalayan si Otong geus tarpi ka palabah dinya. Ka palabah jelema teh pramitra sadaya anu keur ngarala lauk meuni kacida uplakna tur kacida ramena. Malah mabali pating corowok lirejog-jog monok. Harita Mang Haris ngagorowok. Nyaeta mere bewara kabalarea sangkan ulah nuluykeun ngalalauk. Para saderek. Areureun heula ngalalaukna ieu. Coba pariksa heula lauk-lauk nu geus bareunang. Lantaran lamun urang teu waspada bakal mamala ka sararea. Sok areureun heula sakedeum. Uring hayang nyaho lauk naon anu bareunang teh. Cek Mang Haris bari ngacungkeun leungeun nunjuk langit. Atuh puguh jalma-jalma anu sakitu lobana karaget ngadenge caritaan Mang Haris. Sarta teu talangke sararea areureun heula ngalalaukna. Tuluy masing-masing narempok kana wadah lauk ampir bareng. Barang breh sararea carolohok bengong. Mata simeuteun lantaran tetela pisan. Nu dibarawa lain lauk. Tapi sabangsaning sato-sato laleutik. Nu hirup dina cai jeung rawa. Nganteungeunna di dahar lantaran aya nu aya leungsing. Bangsa jamelong, lentah, pepeundeuyan jeung hileud cai, sararea ting jerit jeung ting koceak. Bakat kureuwas bari ting peleuwar ngalungkeun wadah lauk, ngalungkeun korang, malah nu dieusi dina baskom alung-alungkeun. Terus paheula-heula naek kana golodog, tain wani ancrub ka Cileuncang. Nempok kejadian kitu Mang Haris katut si Otong jeung si Sarim. Ngan bati gogodeg we ceruk-cerak bakatku kaget. Dina kaayaan kitu torojol aya nu nyampeurkeun, tayalian iwati palebe. Datang-datang pok nanya ka Mang Haris bari rutret ka sakur nu aya di dinya. Oh, Mang Haris aya naon deui ieu ieu. Isuk-isuk keneh geusing jarerit di buruan kawas aya pikasieun. Geus puguh peuting tadi mamatak rareuwas jeung matak sieun. Cik palebe bari kalacat ungah kana golodog anu teu kakeueum ku cai. Cigana palebe mah teu pati kuateun ku tiris. Da memang lamun teu ancub kana cai teh sok ngadadak inco. Da kaciri meni ngadeg-deg tiriseun. Pok ku Mang Haris dijawab bari ngareret ka palebe. Oi, geuning palebe. Kamana wae namai katingal palebe teh geuning. Kuring mah geus manggih kareuwas palebe. Kieu geura ngawitanna teh. Cek Mang Haris teu talangke derek-dek dicaritakeun. Nu kakarak kajadian pang-pang nama nu kaalaman ku si Sarim jeung si Otong. Sanggeus tamat nyaritakeun pangalaman si Sarim, pok Mang Haris mungkas caritana.
aya deui nu kitu teh di lemur urang teh palabae kumaha ieu nya nuhun pisan we palabae enggal sumping ka dieu jangan tiasa katingali naon-naon nu kajantenan da kumaha upami parantos kieu ye palabae ieu cek Mang Haris bari netep seukeut ka palabae adi palabae gancang ngajawab bari jeung capek keneh oge be edas karek jo geus kudu mikir atuh ieu teh capek keneh kuring teh tapi teu naon sabab memang geus jadi kewajiban urang sararea pikeun ngarengsekeun hiji persoalan atawa masalah umum aing nurutkeun pamikir kuring mah ulah waka mikiran nu jauh mending urang ngamalanrekeun got anu mangpat sangkan ieu cai buru-buru saat sabab lamun diantep karepna bisa bahaya atuh lancaran cari lencang teh daya nu bersih kotor jadi matak ngabahayakeun pikeun kasehatan urang jadi geus tangtu bakal nimbulkeun rupa-rupa penyakit lamun geus kajadian penyakit nerekap geus hese apaan diubaranana leuwih berat pasoalan teh lantaran urang kudu ngubaran penyakit nu geus tubrap dina awak urang pan aya paribasa urang kudu sadia payung samemeh hujan hartina mah urang leuwih hade siap-siap sangkan ulah kaserang ku penyakit kitu tah lamun geus der hujan urang sadia payung mah sarua we jeung bohong da eta mah meureun geus kaburu baseuh manten lamun ngajaga baseuh teh mah da kitu nu matak oge sok ayeuna mah lah tibatan urang ngalaman kajadian leuwih berat hayu urang micenan waktu teu puguh urang digarawe babarengan meungpeung isu keneh cek palabae bari jerut turun kana cai sararea terus narurutan turun malah Mang Haris pok nyarita deui laras palabae hayu lah woi hayu urang digarawe lah tong kalah ka ngaharulang kitu bejaan dunu sejen yang Sarim mangga jawab si Sarim ponok bari terus nyamperkeun kana riungan baturna ari Mang Haris jeung palabae arinit ngajugjug ka jalan gede lantaran dirinya aya got pamiceunan cai leuncang anu ngan hiji-hijina lamun eta got kacocokan kuruntah sakabeh cai ti lemur Cikarancang teu bisa ngocor ka walungan harita oge nya kitu pisan kaayaan mataksar kaayaanana nu matak sarere langsung ngajugjug ka dinya teu lila para mitra sadaya lomongan geus terpi kanu dijugjug barang datang kanu dituju teu nyararita deui langsung bae digawe miceunan runtah nu ngadedet dina liang got sarerea teu aya nu nganggur tapi ranggem digarawe punten sanes ragem nu nganggur tapi sadayana digarawe babarengan malah Mang Haris jeung palabae ge lain ngan saukur bisa tutunyuk balas bentik ke curug balas nunyuk tapi manehna ge langsung teu kudu marentah wungkul nyilu ancrub singkil ceuk paribasana sanajan kudu nincakan leutak oge teu kungsi lila pagawean geus beres ari nu digarap ku sararea mah runtah geus diangkat tur sungut got geus teu kahalangan sewot cai ngocor meni nyedot arasup kana liang got atuh sararea bunga lantaran pagawean teu gaplah sakur anu haladir sareuri ningali cai nu jadi leutik malah harita keneh kasaksian ku sararea srod cileuncang teh nu ngeuempak karangan imah lila-lila mah ngorotan lila-lila set cai teh saat nu tinggangan kari leutak jalan-jalan geus kaciri deui sarta batu parentul geus katemong deui geus kitu mah pok Mang Haris nyarita para sadarik sadaya pagawean parantos rengse mangga ayeuna mah urang marulih we sarta berisan pakarangan sewang-sewangan sangkan teu rarujit lamun pakarangan bersih tangtu urang bakal sarehat lamun urang sararea sarehat tangtu nagara urang bakal kuat da sakitu pihatur ti simkuring cek Mang Haris bari ngaleos rek balik pangheulana tapi ditoel ku palabae bari pok nyarita Mang Haris pada magrib urang ngarobro di rorompok kuringnya lantaran aya hiji hanu kudu dibadamikeun ye ku urang ye
jeung saha deui kuring teh pakukumaha atuh lamun lain jeung Mang Haris mah ke mah bade naon kitu palebe pokona mah ya obrolkeun nya nu penting mah enggak palebe mah insyaallah kuring datang ka ditu ayeuna mah nya permios heula ieu kuring rek bebersih ongko nya mah atuh ayeuna mah da kuring rek balik cek palebe bari Mang Haris ge ngaleos geus kitu mah sarereating laleos baralik ka imahna sewang-sewangan kacaturkeun para mitra sadaya sorena sakumaha nu geus dibadamikeun ti beurang yen Mang Haris rek nyorog ngobrol ka Mang Lebe marai harita ge Mang Haris teh geus turun ti imahna ngan samemeh ka imahna palebe nyimpang heula ka si Sarim sanggeus tepi ka imah si Sarim pok Mang Haris nyarita lantaran kabeneran si Sarim keur ngarobrol di golodog yang Sarim can boga acarana naon jang geuning Mang nah bade pikir saya naon gitu Mang dari abdi mah da teu gaduh acara naon-naon atuh nuju kieu we lah ngobrol nyaritakeun deui nu kajadian tadi isuk-isuk jawab si Sarim bari neuteup ka Mang Haris nu kakara datang nya syukur ari teu boga rencana mah atuh ari maksud Mang mah kieu geura yeuh jeung Sarim tambah sare sore-sore urang nyorog ngobrol ka palebe lantaran lamun Mang sorangan mah hoream balik sorangan ongko sieuna anu megati jajalanan mangganing biraku jang Sarim ge teu ngarti lantaran ieu teh usum uwariri ayeuna teh nah atuh ari borangan make liar ti peuting Mang cicing we tuh di imah tong ka mana ari kitu aya naon di palebe teh cek si Sarim nanya taletenaker lantaran ngarasa penasaran puguh Mang mah dionang yang Sarim ku palebe teh ceuk palebe teh cenah aya badamikeun matak sieun-sieun ge maksakeun emang teh indit ayu jang anteur lah da moal lila ieu paling-paling ge nepi kaliwat isya ayo atuh tapi si Otong kudu disamper deui ngarah loba batur mangkading ka imah Mang Lebe ngaliwatan imah Abah Suri deui lamun tiluan mah pan moal sieun teuing Mang cek si Sarim bari jerut turun terus nyolenangkeun sarungna nya kitu atuh mah loba batur ieu urang indit ayeuna cek Mang Haris bari terus ngaleos sarta dituturkeun ku si Sarim samemeh tepi ka imahna si Sarim hapunten samemeh tepi ka imahna Mang Lebe Mang Haris jeung si Sarim nyimpang heula ka imah si Otong geus kitu mah tiluan bring arinit ngajugjug ka imah palebe teu lila para mitra sadaya tiluanana geus terepi kana dijugjug sarta pok Mang Haris uluk salam bari ngetrokan panto punten kulan ti jero Mang Lebe keluar bari nyebut mangga sok kalelebat Mang Haris jawab palebe bari berai mukakeun panto ari Mang Haris gancang arungah dituturkeun ku si Sarim jeung si Otong sanggeus araya di jero terus dariuk ngariung dina samak teu lila pok Mang Haris nyarita minang kabubuka atawa ngabalakan palebe mangga urang ngawitan ngobrol teh lah margi tos teu sabar kuring teh naon saleresna pangna palebe ngampir ka sim kuring teh nanging punten sim kuring dongkap ka dieu teh sakantenan ngabantu rerencangan nyatana pun Sarim sareng pun Otong ari margina supados eta teu keueung wangsulna sun cek Mang Haris bari nyerengeh rada era lantaran sok sieun disebut borangan ku palebe atuh pok palebe ngajawab bari nyerengeh deui nah nu jiga nu sieun geuning tapi teu naon Mang Haris lantaran memang bener di lembur urang teh keur aya pikasieun dagi wur salelembur nepi ka ear sadesa jadi wajar lamun urang boga kasieun hata hartina jiwa urang masih keneh normal lantaran ari jelema nu geus teu boga kasieun teu kaasup jelema normal tuh Mang Haris
sabab geus tangtu dina ngajalankeun sagala rupa pagawean teh sologoto jeung teu make ugeran atawa perhitungan lantaran teu boga kasieun kitu di antarana. Tapi kade sok sanajan nu boga kasieun teh jalma normal, urang ulah nepi ka dijajah ku rasa sieun nu akhirna matak cilaka ku pola sorangan. Contona, urang keur boga kasieun, ana gurutuk di bibir anu gurutuk atuh joga jeleng urang teh luncat keluar terus kabur sakalumpat lampet. Tunggul dirarud catang dirumpak nu akhirna urang tigulitik lantaran urang asup kana solokan lantaran mata teu ningali tea pilumpateun. Pan ngaranna cilaka ku pola sorangan. Tah, naon sababna pangna kuring nyaritakeun ieu masalah. Jadi urang teh ulah nepi ka dijajah ku rasa sieun nu matak cilaka ku pola sorangan. Balik deui ka nu masalah tadi, pikeun jalma normal mah kudu bisa milih-milih. Di mana kudu wani jeung di mana kudu sieun. Sajabati kitu urang kudu bisa ngadalian ka sieun jeung ka wani. Sanajan wani lamun matak ngarugikeun ka urang, atuh ulah dilaksanakeun eueuh hartina. Diijir untung rugina ceuk nu dagang teh mah. Itu lantaran lamun geus kajadian cilaka mah batur ngan saukur nganaha-naha moal bisa narulungan. Dah kulantaran sagala rupa pagawean kudu pinuh ku perhitungan sangkan teu matak kaduhung di akhirna. Cek palebe nyaritana karek tepi kadinya lantaran si Sarim ngarewong. Leres teh palebe lah nanging kumaha contona sanajan wani ulah dilaksanakeun teh. Siksakan tenan pasihan conto ku palebe. Ulah kedah dirumus deui ku sim kuring teh. Cek si Sarim rada sonagar pok palebe ngajawab. Oh kieu jang Sarim. Salah sahiji conto nyaeta lamun urang pahareup-hareup jeung tukang kiridit kitu tanya. Kabeneran di dinya aya hiji barang nu dipikahayang ku urang. Tapi barang ditanyakeun hargana tetela rada puluk lantaran barang nage hade. Sanggeus ditimbang-timbang ku urang memang pantes sanajan mahal ge sabab barangna ajena luhur ceuk ahli dagang teh mah. Tah kulantaran kitu timbul wawanen dina hate urang. Jeneta barang teh sanajan hargana mahal wani nyokot. Hartina eta barang dicokot ku urang pikeun dikiridit sanajan mahal sarta janji cicilanana bakal dibayar dawani. Tapi barang geus nepi kana waktuna mayar. Kabeneran urang keur teu boga duit. Paksa ngajual barang nu geus aya pikeun mayar kiridit. Tah lamun geus kitu bakal karasa rugina keur urang lantaran kawani urang waktu keur nyokot teu dibarengan ku perhitungan nu mateng. Naha urang teh bakal mampu mayarna atawa henteu. Sanajan boga panghasilan naha mahi atawa moal. Nu kieu kawani anu matak ngarugikeun jadi ulah dilaksanakeun atuh nu kitu mah. Kitu contona jang Sarim. Cek palebe bari neuteup ka si Sarim. Atuh si Sarim ge meuni ungeuk-ungeukan. Teu ngarti teu henteu nganu tetela pok si Sarim nyarita jiga nu heueuh ngarti. Oh janten kitu nya palebe. Hartos tu ayeuna mah janten saur paripaos teh mah urang teh kedah ngukur ka awak urang gitu. Ngukur awak kana baju, tibalik. Palebe kedah ngukur baju kana awak sangkan teu tilelep kana hutang, kitu panginten maksad palebe teh. Tah, geuning ngarti jang. Syukur yang Sarim ngarti ngan hanjakal waktuna kaburu beak.